Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh keselami can bikin di konten kakarayeuna memang situasina aya nama karena gentingnya jadi nyen kontennya di imah we gitu. Jadi tah aya nama kebenaran karaya bebatuan ya. Wah bro, kopi. Mari jeung rada senglek ke bae nya gitu. Nah, jadi aya nama urang teh ngobrolkeun masalah macam-macam logatnya dua di Jawa Barat. Jadi mendekan di lemur urang logatna kumaha gitu nya. Atau misalkan di lemur manehnya. Oh, di aing aya Sunda. Aya? Aya. Logatna kumaha? Tah mana di lemur urang mah kieu nya. Kumaha? Jadi aya logat daerah ngaranna teh daerah Rancakalong lah Sumedang pasisian ka ditu nya. Jadi logatna kieu. Aduh, aing jadi bodoh ieu logatna. Jadi teh. Selain beres euy. Jadi logatna teh make aya kata-kata silain yang rek deka. Mau di dia mah aing mun gitu, maneh gitu ya. Lain dek ada terjadi euy kan. Logatna teh. Silain ke mana kan? Tak gitu. Jika logat di betul mana daerah mana kira-kira? Ayo logat di daerah urang Karena ada dua di urang mah ya Sunda teh. Aya Sunda Karangpucung. Karangpucung. Aya Sunda logat Cilonda. Cuman untuk urang rada lucu kan logat Cilonda Eta Cilonda teh daerah mana we? Cilonda teh jadi lamun misalkan ieu mah di daerah Jawa kene. Cuman Jawa Tapi Jawa Barat lain. Jawa Tengah. Ah si Adi pan ngomongkeun ke Jawa Barat atuh set teh. Kapan di aing oge aya Sunda, cek aing oge pena Sunda kasar. Gitu. So kumaha teh? Jadi modal daerah Cilonda ya orang hayata pernah ulin kan itu moga baturan. Jadi masyarakat nya kabeh ngomong atuh kieu logat teh misalkan urang nanya Mang, keur naon? Biasa wae. Keur kieu. Biasa wae. Keur kieu. Terus misalkan ieu teh keur kumaha gitu. Mun misalkan ieu ayeuna ngomong main keur ngomong rek ka mana gitu. Rek naon? Gitu. Oh jadi si bibirna teh rek naon? Gitu. Oh gitu. Mun misalkan mau embung kan di urang mah biasa embung lah gitu. Gampang. Asli ya. Buat misalkan nawaran dahar Sang Semarang cacan kayak gitu. Itu gramana jeung bisa memari. Beda deui jeung Jawa, jeung Jawa. Beda deui jeung Sunda Karangpucung. Kumaha tah? Karangpucung mah modelna kieu. Karangpucung jadi kan perbatasan lah jeung Cilonda mah hampir mirip sih, cuman beda tina logatna teh jadi ciri khasna teh jadi kieu. Misalkan orang rek ulin ya. Ngajak ulin misalkan ya, kayak mau baturan. Woi, misalkan ka imah ya. Gerayu gera ulin jeung aing. Kayak gitu. Eta teh. Hayu sok ningali nu keur diewekeun. Asli. Jadi sensor. Jadi di itu mah misalkan ngawinkeun teh kasar. Justru omongan mana bilang aduh anjing gitu. Tah aya di daerah Sumedang nya, tapi daerah Sumedang teh pasisian oge nya. Daerah Congeang. Pasti lamun anu pernah ke Sumedang pasti apa daerah ieu ya. Jadi lamun tawan dahar pasti umum make je gitu. Keje. Ya. Contohna teh kieu. Teh Sumedang je gitu. Ayo urang ulin je gitu. Iya. Padang bae cenah urang mah gitu. Jadi tuntungan teh rata-rata make je gitu. Nah, aya di daerah Garut Selatannya, Garut Kidul, daerah Pamumpul. Jadi ngomong nate kieu teh. Aya naon? Lain eta malin ku aing tadi teh. Rada lain wae Jadi urang ini kieu pasana teh daerah eta teh jadi lamun urang nya. Nya cekeng ge cenah. Nah, cekeng teh lamun diartikeun mah jadi mun urang mah cek aing nya tapi di bahasa singkatkeun nya cekeng ge. Nya cekeng ge ulah kitu cenah. Nah eta daerah seputaran daerah Pamuput ya. Jadi ngomong mata make rada rada panjang kunaon cenah kitu. Tapi orang pernah ulin ke daerah Bandung. Tapi daerah Cimindi buka baturan yang di kieu. Daerah Cimindi Cibodas sih naon Cimindi barinya pokoknya malah. Daerah dinya malah tapi
sekeluarga sih. Teuing ieu mah teuing. Mungkin tidak semua orang Cimindi ngomong gitu kan, eta mah keluarga eta gitu ngomongna. Oh jadi khusus keluarga eta lain daerah nya. Tapi logatna aneh jadi batur. Kumaha? Ya misalkan dia mana woy sia. Berarti respon banget teh. Misalkan kau yang di penta duit tuh, nah sia, aing tuh buka duit. Eta mah juga ngajak dulu tuh. Mana, saya gitu nyoba teh, aing kayak seri tadi ya, aduh. Jika ada ngajak dulu teh eta mah. Mana mana nih mana? Tah iya deui euy. Ieu masih daerah Garut ya, daerah Cikajang. Daerah Cikajang, Singajaya, daerah dinya we cenah. Jadi ngomong teh logat teh kieu euy tah. Aya naon? Da urang moal. Kamari urang oge cenah meuli motor. Kan ukur 2 juta. Jadi totong teh jadi rada kumaha nya. Jadi rada jadi gitu-gitu euy. Gitu. Itu urang ge lamun ngobrol jeung si eta jadi kebawakeun ngobrol teh jadi kitu cenah. Gua coba di endorse. Ayo, orang pernah ulin ke daerah iya ya. Ulin kan udah mau ulin nah jujur wae gawe tara ulin hayu. Jadi ke daerah Jadi siapa pagadagan teh ardolin gitu. Ardolin nah ini senang deh tuh. Anjir. Tapi bakal sukses jadi YouTuber gitu. Subrek, mantapnya cengokin yang sukses. Jadi dia pernah ulin ke daerah Majalengka. Cuman Majalengka na iya mah di pasar Maja teh lurus terus pokoknya ngaran lembur teh daerah Cililin. Daerah Cililin itu pokoknya mun misalkan ngomong misalkan ngajak ke mah apa ulin lah kan yang orang ngomongin biasa lah ulin mah kayak mah ayo ulin gitu di itu mah tuh jadi model kan ngajak ulin ya Arif cah gitu mbak ka dia gitu mbak ka dia sok ulin gitu mbak ka dia nah iya tuh rada unik kan boga orang pernah ulinnya ke daerah Spanyol ya selamat oke udah gratis atuh jadi pulang beri mendoan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh